Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana wilujeng enjing abdi sadaya ti kelompok 3 bade masihan laporan lalampahan Bae Sunda. Perkenalkan nama abdi Salatu Fail Aisyah, abdi Takia Makira, abdi Anjani Putri Dewi, Abdi Rizara Keluarga, Abdi Sama Paris, Abdi Rizky Ramadan. Ayo kurang tonton video yuk. Dina poe Minggu 18 Maret 2023, abdi sadayana angkat ka Kastel KP Tabu 10 kana kendaraan pribadi. Santos dugi di kastel seueur pisan jalmi anu tuang sareng popotoan. Kastel Cafe merupakan salah sahiji tempat wisata outdoor. Kastel Cafe teh loba pisan paminatna nepikeun unggal weekend ka resepi pangunjung boh di luar kota atawa di sorangan kota Purwakarta. Kastel Cafe merupakan salah sahiji tempat wisata outdoor anu aya di kota Purwakarta, anu ayana di Jalan Cisalada Purwakarta. Acara di Kastel Cafe Purwakarta dugi ka Tabuh 12 waktu Indonesia Barat kaping 18 Maret 2023. Kapan didirikanna kafe ieu? aya salangkung 3 bulanan. Aya pengunjung kafe ieu teh biasana rame di dinten naon wae nya? Aya di dinten Sabtu sareng Minggon. Katuangan naon anu paling bestseller di dieu? Dinu katuangan di dia paling bestseller aya nasi kebuli, terus dinu minuman aya kopi Kastel. Udah. Makasih ya teh. Yang laporan lalampahan Bahasa Sunda ti kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.